Niat namah ka bumi si mamah teh bade nyanak beas hungkul tapi kalah kajongjonan tungtung namah jadi weh magrib teh kareke nyangu. Pamiarsa entong salpokana kerudung abdi nu baseuhnya ieu abdi ge teu apal baseuhna teh apal-apal tos ningali dina video nawe. Samemeh ka bumi si mamah ieu abdi bade muka heula paketan acuk batik si AA sareng sapatuna. Acuk batik ti sakola teu acan kaluar wae janten we abdi teh meser we tina online. Geuning alhamdulillah sae tina online mah hargana mirah oge. Sareng we abdi teh meser sapatu da si sapatuna teh entos jebol nu si AA teh. Da kumahanya ari pameget mah geuninganan babarina keur olok ih si sapatu teh padahal kamari mah meser teh ayeuna tos meser deui. Tuh geuninganan acukna teh sae tina papikid. Ieu bahanna teh halus nyaman moal hareudang dianggo sakolana teh. Bahanna tebel henteu nerawang sarengna deui ieu teh jahitanna teh rapih pisan. Warnana cerah moal luntur pami dicuci. Ieu ukuranna lengkap ti kelas 1 dugi ka kelas 6. Nu penting mah hargana ramah sesuai kantong emak-emak anu loba pangabutuh jiga abdi. Tah ayeuna ieu sapatuna tina NB. Ieu sapatuna nyaman ringan dianggo sakola ieu solna warna kuning. Ukuranna lengkap tina SD SMP dugi ka SMA. Entos lengkap oge sareng talina. Miarsa bilihna aya nu hoyong samian acuk sareng sepatuna tiasa komen kin linkna ku abdi disematkeun. Tah ayeuna mah lanjut we urang tilepan urang beresan ieu sampahna ayeuna bade langsung ka ditu ka si mamah. Da nyaeta abdi teu acan nyangu ieu teh tos aya tabu 4,5. Ieu teh meser beas nama tadi enjing cuman diengkeun-engkeun we ku abdi teh teu langsung dicandak. Da abdi mah ari meser beas teh sok ngantosan anu ngical beas henteu langsung ti warung. Meser ti warung so teh lamun misalkeun teu aya nu ngical dan nyata benten hargana lumayan we 1.000 2.000 oge. Apek teh kajongjonan tungtung nama magrib teh kareke uih terus we langsung nyangu. Da nyaeta bapana bisi kaburu uih sangucan asak mata ka nyangu we heula ku abdi teh. Da ari masak lauk nama entos tadi samemeh ibak. Da ayeuna mah langsung we diisikan terus diisikan mah langsung we dilebetkeun kana magicom. Ieu aya sisa nasi sakedik ku abdi teh langsung we diseupankeun di luhurna. Da pamih teu disaringan kieu mah sok hilap teh nyeupankeunana teh matak sok bareng we abdi mah kieu bari nyangu bari nyeupankeun. Kulantaran tos magrib tos bade ka jamban ayeuna mah urang langsung we nutupkeun hordeng tos we dugi ka dieu video nanya pamiarsa kin patepang deui di video selanjutna.